Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Ulah ngalamun wae Iqbal geula dahar. Mana geus 3 bulan teu dahar-dahar. Kunaon sih maneh ke gering deui. Musing-musingkeun orang tua kereh wae. Geus maneh ka ditu buru geura dahar. Oke, kedeng dahar. Ya pasti gara-gara si Maya. Arek dikawinkeun. Kita daang embung, ngalamun wae hungkul kita ieu itu embung. Geus ningan ge nonton bokep sak ka ditu tuh ningan ge daripada ngalamun. Goblok ayahnya kolot gitu. Udah putus cinta malah kita nonton bokep. Dasar gembel tolol sih mah. Gimana bener-bener ya kayak kudu dicarikan ku aing cangkem teh sungteh eta. Non bawa eta kolot kitu mah magahanana teh eucereug. Udah nama mau cinta-cintaan deui nama nek nonton bokep we di imah. Ih, si goblok emak jeung anak sarua geblegna meureun etanya. Malah bener-bener 11-12 ngomongna. Can we ku aing didamprat sia. Cekek we dua-duana aing kesel ngadengeuna oge kitu mah. Lain malah magahan nu ieu, ih bener-bener nya. Dua-duana emak jeung anak sararengklek. Edan bener edan. Ih. Yang geus dah atuh. Sia mamun putus cinta teh sia mah embung daang, embung naon. Kieu kitu ge embung dititah naon ge embung wae. Lain bung dahar atuh unggal poe di sayur kena ieu wae, sayur tales. Ateul kena ti koro, bosen ada nu kitu wae. Perasaan sia we ateul. Umi mah henteu dan teu ateul. Ngeunah pugu ge. Heueuh da umi mas, tangkal kelapa di sayur ge beuki. Ngeunah atuh eta gitu zaman naon ge emang nanti baheula ge di sayur. Di santanan ngeunah komo jeung katupat make peuteui mah ih mantep. Heueuh umi mas sagala endah dilebok, aing mah pan embung. Ya iyalah kudu sagala endah beuki, kudu didahar naon wae ge jelema susah mah. Naon ge kudu didahar arek kena henteu ge. Ulah balagu jadi jelema susah mah, naon we dahar. Ulah nyebut teu ngeunah wae. Yang geus itu tuh geura dahar. Umi tadi itu menang orai. Geus dicabean ku Umi tuh menisa panggorengan, maneh biasana ge beuki aya can anu noel-noel acan. Buru tuh keur itu geura dahar. Bener emang tadi umi ngolahkeun orai. Emang eta orai naon? Orai sanca apa orai kadut? Orai kobra eta mah, cenah ngeunah orai kobra mah dagingna. Ngeunahan eta cenah. Yang geus ke kedeng balik dahar di imah kedeng. Kena naon sih dia? Nya, eta kunaon si Iqbal? Bangunna cicing weh. Terus aing ngadenge ngomong-ngomong naon? Putus cinta cenah putus cinta jeung saha? Heuh ceu eta gara-gara putus si Maya. Teu dahar 3 bulan, ngalamun we terus. Nah, mah gua mikir nu kitu. Sugan gelo eta budak 3 bulan teu daang mah. Modar sugan ieu mah. Aing mah teu percaya 3 bulan teu daang mah. Kusna sia mah teu boga beas, arek nyangu eueuh gas, eueuh beas, jadi ngomongna teu daang-daang. Anyau kitu mah keur kamari ku aing teu dipikeun ka bebek tah hayam basi. Pasti cager geram mun ngadar hayam itu mah sangu basi mah. Heuh mah ngomongna kitu wae. Ya jelas atuh saha teh jelema 3 bulan teu daang mah. Nu aya ge modar. Aing mah yakin sia mah teu boga beas. Makana jadi jelema mah kudu ieu geura, kudu berlukeun ka anak. Ulah diberena kulub tales. Naon boa, pugu-pugu meulikeun hayam jeung manehna. Sakalikeun hayam menang madog. Ih aing mah beres segala endah, cenah sehat eta budak. Ulah mikiran we si Maya. Tadi ngomong-ngomong aing kapanggih jeung Pak RT. Iya cenah nanti nitip amanat cenah. Sia titah neang beas cenah tuh dibere bantuan beas bulog. Besi si Iqbal candaang buru-buru sia nyangu teang ulah poho mawa persyaratanana. Udah ka ditu. Heuh tuh urang ngarek ka ditu. Oke, geura daharnya Umi geus nyangu tuh sia orai nu dicabean tah geura dahar. Tu ajakan sinining tuh sugan beukieun. Amit-amit jabang baik dari leuh aing mah aing ge mah gablok ti tengah dahar orai. Ning pugu-pugu aing ngadar oseng oncom. Gembel. Beungeut tukang ngabeakeun sang wadang. Emang bener sih eta 3 bulan teu daang. Gimana horeng yang aya modar sia. Aing mah kadang teu percaya ka keluarga sia. Keluarga sia kadang-kadang sok aya ngibulna.
Naon si Ijul masih sakelong nyambung wae. Ih, aing mah lain kunana lagian sia leutik-leutik mikirana cinta we cinta ulah ngomongkeun cinta-cinta iblak leutikana mah sakola nu bener tuh cara si Kori tuh. Sakolana di luhur. Nya teh sakolana 15 tingkat sia. Aing menyusul ge hese da di luhur sakolana. Se manehna mah turutan manehna si Kori tuh. Sakolana luhur. Luhur-luhur teh make raga gelo ce. Ah sia mancan raga ge emang keluarga geus garelo sia. Makana aing mah mamagan ka sia nya. Sakola sing bener ko si Kori tuh. Pan aing sukses mah meureun kolot-kolot keneh nu ieu anu resep anu jadi ieuan panutan orang-orang. Ulahan kitu, kitu sia daek kita ngahutang terus unggal poe daangna teh ngahutang. Pan aing sia loba duit mah meureun tinggal meuli. Ulah ngahutang beas sakarung. Batur percaya ge moal sia karunya itu Mang Rohman diutangan wae ku masia. Makanya saya sekolah sing luhur lamun sia sukses kan aing daek ngajodokeun sia jeung si Kori. Lamun sia enca sukses mah teh harerayang teuing aing ngajodokeun si Kori kon level gua itu mah bunining rek di saingan keulahanan aing mah makana sia sing jadi mah sukses. Sia dah ulah galau-galau sagala endas sia. Ya puanan ku aing dibere duit ye. Jeung meuli naon tatua apa naon ke aing kajen aing maturan nempokeun sia tang minum tah. Kabitaeug kadinya. Bader jelema teh. Ulah poho tah meuli tuakna sagalon daripada sia nonton bokep mesum sia beungeut yang beungeut mesum sia, mikir mesum. Karek naon bos sia mikiran si Maya. Sama-sama susah, sama-sama gembel. Naon nu diharepkeun sia? Sama-sama gembel mah. Geus nukur mah susah, mungkin susah. Terus gerakan itu sia, meuli tuak tah. Kayak aing baturan nempo aing nginumna. Buru ka ditu. Bener cerek ilu. Miluan aing dah. Oke orang meuli tuak jeung naon deui jeung biskuitnya. Ulah. Bakwan we, bakwan jagong aing resep. Terus sia ulah cinta-cintaan. Sagala eta kasih Maya. Geulis henteu aing nempo ge teu nafsu-nafsu acan po si Maya. Geus sia ulah mikiran si Maya wae. Geus sia geura ka ditu. Meuli tuak-tuakna anu bagus. Ya aing arek miluan deui. Parusing aing nya teu di imah. Aing mah pusing lainna masalah teu gablek lain. Masalah teu boga duit lain. Justru aing pusing kamari teh ngitungan duit geus babaraha ieu. Teu anggeus-anggeus aing. Iraha tuh anggeusna ieu ngitung duit. Ieu ku aing tinggalkeun ka dieu. Aya baturna minum tuak nya. Bagus deh sia daripada nonton bokep naon ih. Aing mah gareuleuh banget banget mesum, mungkin mesum sia. Terus mabok tuak we sia ka ditu. Geura meuli tanu halus supaya geus dibere duitna badina oge sia. Tapi beungeut mesum ge ganteng kan? Ayeuna mah teu modal ganteng doang percuma gantengnya aya teu gablek mah, teu miskin mah, teu eueun nu daekeun awewe. Jore duit loba tah harak di Uber sia. Ting mah ieu na kancuan. Tapi bener kan aing ganteng kan, Ce? Heeh, ganteng mah ganteng, aing nempo sia teh ganteng, cuman jelema susah banget susah sia mah. Penting ganteng ge. Terus geura ka ditu sia geura ngalebok tuh jeung daging orai ka ditu. Terus ngalebok sia meuli itu tuh, meuli tuak sia. Kayak mabok di dieu. Heuh geura tah abok.